Si mama geus jadi monster. Nginjem celik, nginjem mata. Saksina. Bibi katuhu, bibi kenca. Kurang ajar sia Bila. Wawannya mana kitu betah ka Om Irwan. Nah sam saya yang mere bekal sakola, bayar asuransi, nganter aing ka itu ka dieu, ngaranceman, ngahanetan, sakit bapak mana teh gua moge. Itu ya teh bari gaplek-gaplek. Ya Bopa. Si mama ya mau bilang. Bila mah teh nyeri hate. Mana kitu ge bila teh pantes dicabok. Pan saur apa ge urang teh kedah seueur hampura. Leureus jijir liat tali. Bila teh ngewa ka mama. Dan nu kancing kan monster mas saya lagi kitu. Pohok di tengah wadi. Bila nu lepat. Batu tunjuk bari ngawak-wak diksekan Om Irwan. Lepatnya apa gitu peta teh. Apunten. Mumun. Urang teh kayaknya gitu kan salureun mah. Urang teh kedah ngahormat. Kedah ngajenan. Minta naon ayeuna.
asa tiris pisan hawa teh. Sami tiris nate sareng dinten Kemis 2 tahun kapangker. Bila mah emut kene. Pas sosonten handphone mama disada di kantor bapak. Mama ngaleos ka kamar. Nampi telepon sakedap. Keluar deui Rambisa. Bila tas dititipkeun ka Nin, ting kecengis di kamar. Nin ge sami nangis. Bila mah teu ngartos, teu diwartosan. Terang-terang enjing teh bila dicana ke rumah sakit. Si ore teh bapak. Bapak geus di luhur gedong menuju dibangun. Kecelakaan kerja, saur berita dina TV mah. Lami pisan Pak, bapak teh teu gugah. Di rumah sakit teu gugah. Di bumi teu gugah. Kulau mayungan urang teh lami pisan. Bila teras lebet ke SMA, Cisoca mamah lami-lami saat. Artos pesangon lami-lami CF. Mun bade sakola, bila teh sok nuhunkeun bekal ka Anding. Nya harita pisan, si mamah teh pendak sareng Tante Resti. Bapak percanten ka Tante Resti. Saur mamah mah eta teh sobat bapak di kantor cenah. Bohongnya Pak. Geuning waktos bapak ngalompreh Tante Resti tarang ngalongok. Geuning waktos Tante Resti nambutkeun atos bapak teh panuju. Rentenir eta mah. Saur bapak. Tapi da kumaha? Mamah teh periogi atos kaya ngiriditkeun barang. Da bapak ayeuna mah teu tiasa damel desa pertos kapungkur. Mapah ge kedah ngangekreuh. Mamah teh teras maksa. Ketang Tante Resti nu pinter ngolo. Da sok nelponan naroskeun. Halo Jeng, jadi dan nih pinjam duitnya. Mumpung ada loh, kita saling bantu. Gitu paribasa nama. Saling bantu tai uci. Lu sidik balik darat. Tidak sakit 7 tadi bayar bunga anak kalah nambahan. Ya tuh beres-beres atuh si mama bayar. Ujung-ujung maju usaha kayak masa segala uculan. Motor, kokorong, TV, kulkas segala di dijabal ku Tante Resti. Da pikir ka urang teh kapaksa ngadekeun ieu mah. Pikir galunasan eta renten. Harita. Bapak nangis bari nangkep mama. Nangkep Nin. Nangkep Bila. Hampura Bila. Hampura bapak. Hampura bapak teu malah kaya. Hampura pisan.
ayeuna ge sami tirisna keserang dinten kamari. Ihapunten Pak, bila mah atoh bapak aya di bumi teh, bila tiasa naroskeun PR, diajar ngagitar, diajar ngoprek barang-barang elektronik, bila jatah terang nonton multimeter, solder, lupi-lupi fungsi kabel, sareng obeng. Pan harita teh tos aya hiji duaan anu langganan nyertis ka urang. Pan ku urang teh sok diomean ku duaan bari suka mumet. Nin ge sami Pak, ngahapunten. Ngusapan mas ka bapak. Miwarang urang sadayana teh sabar. Keun da banda mah tatalang raga saurna. Bapak nyuruh kana pangkonan ini Pak ungku-ungku di roham tamu siang harita kareret ku bilang soca mamah katinggal maut mencerong ka jauhna semu ngalam semu nusieun harita waktos bapak Pak ungku-ungku sareng nin panangan mamahku bila digusap lalauna beuti kepeskeun barak diteuteu soca mamah nyebrot seuk paromana galak raraina nu racurit ya tapi kasianan eta mah lain apabila Pak eta mah monster. Disaprak janten monster pamah jarang aya di bumi. Da malah ameng bae wuhungi enjing-enjing angkat deui mamah malih wani ilang mamah nu kapungkur. Jangkelek janten emak magawe daster digentos ku lejing acuk nyita kana awak gelang koroncong kang kalung ngagulayu pameunteulir katumbiri beureum di ditu hejo di dieu bulang koneng orangnya hidup si bapak teh jadi ratu monster tetep naburi khas lambaina kupat kepot payunan iPhone saban wengi video call nyelapotkeun cur sayang ka Om Irwan cak kabila jubras jibris pajar bila gumelis cenah mah juragan rental Om Irwan teh si raja monster awak jakung age ramo reuncem ku batu alik patuangan bulet sapertos pelak mobil mama teh sok katinggal calik ge dingeunana dina pajero hideung wah wih ka mall, ka bandara, ka salon, ka restoran seueur nangenan lapor ka bila isin Pak bapak mah moal uningan atos tara ka mana-mana. Om Irwan lu sok penak jeung bila mah teh sok pasian artos jajan 1 juta sakali golosor saminggu sakali kalan-kalan mah kotak coklat lungku bila masuk dialungkeun kana wadah runtah payuneunana di kitu teh ukur ngahehe monster. Mama mata radaek turun tina mobil sok calik we di lapang parkir. Om Irwan sok ajak amang bilang hayu atuh bil om teh hoyong manoh kabila
Ulah dusun sapertos ucing kampung kitu. Pokna teh bari runyah renyong sa pipi bila. Muna. Gila bila mah ningali ku bisa gaya buta. Uyuhan si mama daek ka monster kitu pati. Padahal si mamah teh geulis. Saur sasahage si mamah teh geulis. Mata ka jodoh ka bapa ge nuruk cupu saur enin mah. Nu geulis teh sareng nu kasep. Bapak teh kasep, Pak. Bapak maneh eueuh gunana keur aing. Geus teh mampuhan juga baki lahir batin. Gitu saur mamah tadi. Puku gila mah atoh bapak aya di bumi teh. Atoh ningali bapak nyarpis barang elektronik saban dinten. Wengi nari neh nonton TV bari ngopi. Bapak mah banget sabar. Tuh mamprak nepi kadang. Kasep. Gagah kene sanaos ka mana-mana nyandingkeun tokat oge. Bila mah nyaah. Nyaah pisan ka bapak teh. Dugi asa kacarukcukan. Keun si mama mah antep. Rek balik rek teu ge antep sapoda teuing. Keun bila nu kuku mah, bila nu ngurus imah, bila nu masak, bila nu ngaulaan bapak, jor gitu. Hawa teh nirisan deui, Pak. Cara kamari basa Tante Elsa ngadon ngontrol bapak. Nunjuk pangamung bapak nu teh tuah teh dosa. Heh. Kamana pamajikan sia? Jeung salaki aing kitu. Geus 3 poe teh baliknya. Ya, bisi hayangnya homa. Pamajikan sia teh kagak bodoh jeung salaki aing di hotel bungur dong no coplok, ungkluk buru, waras ya pamajikan teh ulah sina kagak usah laki batur, dasar laki baleuy tegak harga diri. Bapak digoblok-goblok, Pak. Di anjing-anjing. Rungsep, Pak. Karena cerita ge rungsep. Nin ngayeukeun. Bapak mah ukur tungkul ngaharu kawas jago pondok si ini. Hotel bungur. Didinya cenah sapasang monster teh nyayangna. Gulai saminggu jemput. Muhun bila ke hotel tadi siang. Bila dia bisa ngontrol secara Tante Elsa kamari. Tah saksina. Pipi katuhu. Pipi kenca. Kurang ajar sia bila. Gua kan nyariin mani kitu betah ka Om Irwan. Nah saat salila ieu mere bekas sakola, bayaran asuransi, nganter aing ka ditu ka dieu, ngaranjeuman, ngahaneutan, sakitu bapak mana teh gua boge. Kitu teh bari gableng. Ya Bapak, si Bapak dia mau bila. Bila tuh ngalakeun obeng. Gede ampura leles dia lihat tali tai oci. Ganti lagi coba terpatu borong cara urang-urang. Obeng, Pak. Sakilan, ku bila di keluar teh tidak saku lancingan. Si Bapak agak terus lumpas kembang bila ngeliat si Mama narajak. Molot, Pak. Temicem. Si Mama kawas boneka pegat talina. Getih dina tembok. Obek dina panangan bila. Si Mama
didagorkeun kana tembok ku Irwan. Aya beritana dina TV. Pengusaha membunuh pasangan selingkuh di Hotel Bungur. Kitu judulna teh. Paeh, Pak. Paeh aya nama monster teh. Aya nama katun urang duaan. Bebas badena naon oge. Pak, bila nyaah ka Bapak. Bapak tangtos uninga. Nyaah pisan. Dugi asa caruk cuka.